Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tapang desa Rengsim Kuring pun Nazarudin Azhar di kanal dina rubrik carpon atanapi carita pondok. Dina danget ieu sim kuring baris midangkeun carita pondok yasana Pak Iskandar Wasid anu kaunggal dina buku kumpulan carpon Halimun Peuting. Ieu teh carpon kadua anu dipidangkeun di kanal ti Pak Iskandar Wasid. Jalaran aya sababaraha urang kanca anu nyuhunkeun hoyong dipidangkeun deui carpon ti Pak Iswas. Malih aya nu langsung spesifik saurna hoyong di pangmaoskeun carpon Halimun Peuting. Nya dina danget ieu sim kuring baris midangkeun carpon anu judulna Halimun Peuting. Ieu carpon dibantun tina buku kumpulan carpon Halimun Peuting anu kantos diterbitkeun ku penerbit Rahmat Cijulang citakan kaduana tahun 1883. Lajeng diterbitkeun deui ku Kiblat Buku Utama Bandung. Sumangga kanca mitra sadaya urang sami-sami titenan, urang sami-sami Bandungan, carpon Halimun Peuting yasana Pak Iskandar Wasid. Nyangakeun. Bulan teh teu caangem perai, kapulas ku mega bodas. Halimun Peuting geus mimiti ngarei, ngayapak kasiring ku angin gunung, ngarungkupan pilemburan, ngarungkupan tatangkalan, dipapai sajumpluk-sajumpluk. Bumi alam beki alum haleungheum, sepak jiga pameun teu mojang gering ngareunggeuy, peuting beki simpe. Nu tarunggu jagong geus teu kadenge heuya-heuyahan deui. Kari suara kokoprakna kitu ge kapeung-kapeung teu patempasan jiga tadi. Durukanana mah ngarelun keneh pating peledug di unggal saung, arancal-ancalan di unggal mumunggang pasir. Tayohna mah nu tarunggu teh geus ngararingkuk atawa mun ngajarentul keneh pasti geus lelenggutan hareupeun seunudurukan. Kardana bangun rada rengkag-rengkog ayeuna mah leumpangna teh. Sakedeung deui kudu ngaliwatan lembur. Malah geus katingali rungkunukna najan ngalamu keneh. Imah Bah Iding tea eta teh saanak minantu. Lain lemur gede da ukur 5 suhunan. Teu kudu dipewegah saanyana mah. Da kudu 2-3 renghap ge moal burung parat mentasan lembur sagede kitu mah. Tapi manehna teh tayuhna ingeteun keneh. Yen Bah Iding teh miara anjing. Liwat kadinya mah tong beroning wayah kitu. Magrib keneh ge tara alat digogog. Anak anjing geus kadenge manting, Bah Iding teh tara elat turun, bari ngambang-ngambang bebedogan ruyung. Da manehna mah sarena teh tara di jero. Mun teu ditepas tukangeun saroja, tangtu luhureun kandang munding. Kasieun Kardana ge kitu jigana. Sabab mun ku itu tuluy disahakeun manehna geus tangtu kudu gancang nemal. Kateteu hari susu lumputan ge ari geus kitu mah. Da saurang geus nyaho mah tangtuna ge tuluy pabeja-beja, yen manehna geus balik deui. Tapi lamun teu diwaro alamat dibetahkeun. Da kanu ngulampreng keneh tengah peuting mah saha nu teu curiga. Rek nguriling ka mana? Kukurubutan mipir-mipir lamping mah komo, moal aya nu nyangka jalma bener. Tapi sajeroning rengkag-rengkog kitu teh dak dumadak Kardana diberean caang pikir. Ceuk ingetanana, sieun teuing digareuwahkeun anjing, da anjing mah ngaranna ge anjing. 100 kali satia ge kadunungan ari keur ceuyah usum jagong kieu mah piraku ngaringkuk wae digolodog. Ninggang dinu boga bongoh mah tangtu maling-maling, da anjing mah kabeukina ge jagongora. Tetek deui Kardana teh sanggeus boga pikiran kitu mah. Lempang nangingkik deui jiga tadi, teu rarat-reret, sup kalembur, repoek da kaliung ku tatangkalan. Blig-blig, sora lengkahna asa malik ngagebrigan ka diri sorangan. Ambekan dipengkek, angin ratug, hiliwir angin lirih mentas lembur.
Tatangkalan ngadak-ngadak maroyeg, pating rarigig jiga juri ngigel, keresek sada kadal mentas luhureun kalakai garing. Kardana ngencang ngatuhu ku juru panona, ukur remeng-remeng. Uhu, suara batuk lilir ti imah nu itu, lenyap angan Kardana teh. Ratug tariking kurewas asa dihoyahkeun tinu poek. Dengek deui suara budak ceurik kawas nu kalesotan susu indung atawa katindihan lanceukna. Gedig-gedig bray rada caang deui. Plong weh pikiranna ngemplong bari ngalepas ambekan. Ngalengkahna beuki kerep, solendang tasna digilirkeun kana tak-tak belah katuhu, bari dicekel ngarah teu ngagokan lengkah. Geus moal manggih di lembur ayeuna mah. Lempang dangah ge moal sieun ka Ciriringkang, da kenca katuhun teh poe ku kebon jagong. Kadangkala paselang jeung huma, kebon hiris, sampe atawa kebon jeruk. Turug-turug panon teh moal lepas awas, ukur bisa wawalasan lengkah, da halimun teh beki kandel, kalengkob kamu munggang. Tapi palebah tangkarandu mah manehna teh bangun ngarengkog deui, curinghak, lengkahna diancaan, malah tungtungna mah tuluy ngarandeg. Ti kajauhan kadenge sora nu beluk, hawar-hawar. Sorana kendor tarikan, kasawur ku angin peuting. Ngale, melang melung, melas melis kawas hayang dibaturan keung. Kardana sirikna teu dengdek-dengdek wae ngadedengekeunana teh. Bangun hayang teges kana boga sora. Geus apaleun mah manehna teh mani ngareketek. Jul-jul lalakon bareto nyeit-nyeit deui kanyarianana. Hate ngenes nu geus pepes ngadak-ngadak ruhai deui. Leungeunna ngayap ngarampaan tasna. Porosot cantelna dibuka hiji, tuluy dikodok, lol hulu balati, disarungan ku perlak bodas. Geus dipaut tuluy diselapkeun kana cangkengna jeroeun ka meja. Jadi ayeuna mah ceuk geurentes hatena. Moal deuk dipangejatkeun, teu panasaran aing nepi ka kudu ngajolor di jalan ge, daripada dikencar mah. Teu mencog sangkaanana memang nya Sasmita nu keur ngaleuk beluk teh. Kulisi desa matuh saban peuting ana ngontrol teh manehna masuk ngelemet. Ana parang bijil bulan nya kitu sok bari hahaleuangan. Geus sarapaleun sararea oge. Tayohna liar peuting teh ari dibarengan caang bulan masuk nyiptakeun alam lamunan. Bangun mawa waas, mawa kelar, ngamplang sagara katineung, rusras kana laku lampah diri. Lalakon bareto asa kamari, baheula asa ayeuna, saliwat-saliwat jika dina pangimpian. Nenyo langit ngalang laung alam teu tinemu tungtung, kuciplak mulang ka diri. Malikan lampah kamari, boanya boa lain, hirup ukur wawayangan. Anak umur tinemu tungtung jog anjog kabale pulang, ngalalakon tancep kayon. Carita kari tulisna, cacap raga kari kalangkang. Sasmita ge nya kitu culak celukna teh. Melas melis bangun kahudang ku guguritan, cenah hirup katungkul kupati paeh teu nyaho dimangsa. Beki peuting sorana sok beki peuyeuh. Ari ayeuna melang melungna teh tereh ngarubuhkeun kari tilu pada lisan deui. Anak kasasarnya lampah, nafsu nu mata kaduhung, badan anu katempuhan. Kakarage maju tilu lengkah Kardana teh geus ngarengkog deui. Bangun mandeg mayong, nafsu nu geus mimiti hurung ngadak-ngadak lempes deui. Kawas aya panoel nu gaib nitah bolak-balik pikir, bisina terus narutus ka usap pangajak setan. Nya ari nyana mah manehna kungsi menang ka teungeunah ku kulisi desa teh. Bareto teh basa Kardana geus ditambalung ku reserse. Sasmita kungsi nya campah bebeakan bari nunjuk-nunjuk hareupeun jalma rea di balai desa. Pokna, sia teh rek ngacokeun daerah aing. Sia teh rek ngajago. Hayang ngajajal si Sasmita. Sok, ku aing moal burung di tane. Caritaan kitu ninggang kana hate nu keur meujeuhna digerihan, nya puguh teu rak pisan. Daharita pangna Kardana luas mahala jelema ge, tayalian tariking ku nyeri, pedah boga pamajikan nu sakitu dipikadeudeuhna, kasampak keur digadabah batur. Tapi da eta mah bareto. Ayeuna mah Kardana teh loba deui rusrasna. Ras kaditu ras kadiri sorangan. Mun teh mah peuting ieu Sasmita kudu bobor karahayon, sok tada teuing anak-anakna. Mangkaning sagenep-genep tur tala leutik keneh. Pantesna teh reang careurik nenyo bapana digarotong geus jadi layon. Sabalikna mun manehna nu ninggang di apes, atuh sasat jauh-jauh panjang gagang.
Pangdadaek ulam perang nincak deui lembur nage kapan tariking ku hayang tepung jeung nu jadi anak. Hayang ngarawu, hayang mangku, tina sakitu kalilaan di pangbuangan teu bisa nyacapkeun ka sono. Kari-kari ayeuna sasat kari sagokeun hayo rek kaolo ku panggosok setan. Ingetan kitu nu ngalantarankeun manehna mandeng mayong teh. Malah geus katingali pengkolan mah manehna teh sup ka jero kebon. Nyalingker tukangeun tangkal muncang. Ceuk ijiranana diteruskeun mah moal henteu geus tangtu amprok jeung Sasmita teh. Panonna seukeut ka palebah pidatangeun nu rek liwat. Nya bener itunganana teh. Da teu kungsi lila jebul Sasmita ti beulah ditu. Make baju sarua hideung, iketna dibudadkeun, duruban daun ceuli. Teu sidik beungeutna mah da puguh haleungheum, ngan medogna we nu kaciri teh mani ngangsar. Jeung kawas nu geus terus rasa manehna teh. Lempangna beki lila beki ngedoran, luak liuk ngencang ngatuhu siga nu sieun kabongohan, malah tuluyna mah reg eureun di pengkolan pisan. Hulang-hulang rada lila bangun bari mikir-mikir. Nah mending tuluy mudun, kakidul atawa mending mengkol nyimpang ka lemburan lebak saat. Nya mengkol tulus nama. Ungkuy-ungkuy les leungit kahalangan pager hirup, tegung si lila ngong deui kadenge ngahleuang lagu liwung, melas-melis. Tayohna ngarah nu tarunggu hui belah ditu kahudangkeun, rek milu si duru bari nyorok bubuy boled. Kardana gancang kaluar tina panyalingkeranana. Terengkag-terengkog ayeuna mah leumpangna teh, ngungkug cepet ngaler, anakna geus kokolebatan wae, hatena mah geus miheulaan nepi ngarawu mangku ngagalentor anakna nu keur meujeunna cooweun. Nu diburu-buru teh imah indungna. Tapi ari geus nepi manehna teh kalah tuluy ngajanteng di buruan, ngahulang pirang-pirang lila. Titinggalianana asa sagala geus robah, bangun anjog ka lembur anyar pinanggi, sarta bingung nyepi lampaheun. Karasaeunana asa nari kolot, reup manehna peureum, cipanona murubut teu kaampeuh, batin-batinna masa sambat kanu ngayuga, awor jeung rasa bunga, dikadarkeun bisa deui nincak bali geusana ngajadi, buruan pangebetah pangulinan ti bubudak. Mak, pokna haros-hos bari ngetrokan panto lalaunan. Kulutrak berai panto muka, breh paeunteng-eunteng. Ya Allah, anak aing, anak mak. Indungna meh-meh ngajerit bari ngagabrug, kardana dipuntel bari dicengcerikan. Ujang, anak king, anak mak. Pokna, pok deui, kawas nu eueuh deui pikecapeun. Kardana ngarumpuyuk, sampoyong brek diuk dina kursi satengah mebeutkeun maneh. Ngeluk bari ngarahuh, indungna ge brek tapak deku kunyam-kunyem acong-acongan nyembah ka Gusti bari teu papereket mengkek picerikeun. Karepna mah hayang aluk-alukan ngarah puas, tariking ku nyeri pabaur jeung rasa bunga. Tapi kapikireun mun kitu teh kuriak matak gareuwah ka tetangga. Da ngadengen nu jajaritan tengah peuting mah tada teuing guyurna salelembur. Keur paungku-ungku kitu kadenge sada nu kaketrok ti luar kana jandela. Bi Rahmi. Pokna. Suara lalaki rada dipegeg. Indung kardana ngorejat bari neges-neges sora. Saha? Amung? Nya. Walon ti luar semu gugup. Kadebi ulah sare teuing aya jelema. Jelema? Ka mana leosna? Ka dieu ka lembur urang, katangena mah ti kidul keneh ku Bah Iding tuluy ngabejaan ka saung, tapi lebah astana leungiteun cenah. Heug, keun atuh. Kade bi, kuring rek nyusul mang polisi, bisi manehna tuluy ngidul. Omong ti luar deui haros-hos, blig-blig sora lengkahna. Kardana ngarahuh deui, ngahruk, bangun capek ka bina-bina. Tapi barang ngadenge sora nu lilir ti kamar, manehna teges mending ngaranjug. Jung nangtung sarelek nyingraikeun hordeng, breh anakna keur sare bangun tibra. Rek dirawu, kaburu dihulag ku indungna. Keun lanan Jan. Pokna ngaharewos. Karunya kakarareuh pisan. Ti sore keneh rungsing wae teu puguh ka hayangna. Kardana nguat-nguat maneh, tungtung nagek diuk tunjangan anakna. Pek budak teh diteuteub, mani camih mil,
Paranggi na marahmai, bangun nuker genah hate. Dedeh teuing gelis. Pokna dumareda. Ya apa datang cu? Moal ayeuna mah ku apa moal ditinggal-tinggalkeun deui. Pek mun-munana diusapan, belenyeh budak teh imut bari tuluy leungeunna dicamplangkeun, nyekel gugulingkeun cakatuhu kawas nu ulah dipisahkeun. Kolesed kardana ka tengah imah deui, teu kungsi dilasup deui ka kamar bari mawa tas. Eusina dikodokan sarupa-sarupa, sok digoler-golerkeun gigireun anakna. Biskuit sabungkus, roti sabungkus jeung bonbon karesep budak. Panungtunganana baju sasetel jeung sapatuna. Pek diukur-ukur, mejeuhna. Sok deui gigireunana. Gulipak budak teh malik, siga nu ngahaja rek ngarawu kikiriman bapana. Brai lampu tempel di tengah imah di gedean. Indungna katembong barintit keneh. Kardana ge can pulang deui dayana. Diuk nyang saya bari ngahanang, sor di asongan Citeh tiis. Wegahna mana taku mak, nincak di lembur teh. Pokna, ngan si Nyai kok kalebatan wae, teu beunang dibangbalerkeun. Indungna ngeluk merebut deui Cipanon. Mak ge sok ngarakacak puguh jang. Ari geus ngadenge budak apa-apaan teh, asa kaseuit-seuit. Komo ayeuna mah geus capetang. Ana ceurik teh tara alat sasamat, hayang ka apa cenah. Tungtungna mah ge sok milu ceurik. Pantes mun di ditu maneh sok mindeng kagebegan ge. Kardana ngeluk deui bari mangkek Cipanon. Asa moal manggih deui siksa anu leuwih berat batan kudu papisah jeung anak. Manteng we panada teh berang peuting. Sok sieun dikadarkeun bobor karahayon di pangbuangan. Ceuk ingetan teh mati-mati pondok umur ge hayang diparengkeun bisa tepung heula jeung nu jadi anak. Ayeuna diijabah. Mak mangalasna teh ari ningali budak. Parengkeur diuk di tepas sore-sore. Ngalange we cara budak gede bangun ujar raruh paninengan. Pantesna teh nalangsa. Asa teu tuah teu dosa ngadon pada naringalkeun. Ku indung di jauhan, ngarep-ngarep bapak teu wae datang. Teu beda ti budak paha tulalis. Mun katingali kitu teh ku emas sok gancang dirawu dibangbalerkeun. Nya indungna nu haram jadah teh mah. Omong Kardana rada nyerang. Nya memang salah indungna. Tapi budak mah da puguh budak. Teu nyaho nanaon. Ana parang inget mah keukeuh we sok nanyakeun indung. Nya tak sabisa-bisa mah ulah mah. Ulah nepi ka aya pijalaneun inget ka indung. Indung Kardana tungkul tengah walon. Eta ge kitu. Pokna deui. Mak teh nurut we sakumaha papa teh hidap bareto. Malah harita keneh budak teh tuluy dicokot ku emak. Tingingetkeun nyusuk keneh. Sirikna teh pabedol-bedol jeung Nyi Atikah teh. Da keukeuh teu mikeun mimitina mah. Najan disungkal ku halu 7 ge moal cenah ari kudu pukah jeung anak mah. Ngan ku emak dihantem di leuleyan. Nya lila-lila mah teu buru ngelehan manehna teh. Budak teh dibikeun dibawa. Rumasa cenah awak geus bau. Kuriak we mawa sangar kanu jadi anak. Ngan aya pamentana Atikah teh. Cenah heug dipasrahkeun asal meunang ngalongokan. Kaduaan yang ditepungkeun heula jeung hidep kar. Ku emak teh gancang disanggupan dapur miak kabawa. Malah kungsi dianteur ka Banceuy harita teh. Tapi hidepna kaburu manten diiangkeun ka Nusa Kambangan. Humayua, siga nu heueuh nyah ka anak. Kuring mah teu hayang nenyo kalangkang-kalangkangna acan. Paralun ulah nepi ka diparengkeun tepung deui jeung si Atikah teh. Indungna teu nempas. Pantes rek mindeng inget ka indung atuh. Ari sok ditembongan wae mah. Kardana rada nyerang bangun keheul ka indungna. Nyeta salah emak jang. Da tadina kaburu ragrag sanggup teh. Jeung teu tega gagedena mah. Budak teh teu sirikna montel ari geus tepung jeung indung teh. Pageuh tara daek puka. Bangun sieun ditinggalkeun deui. Nya ari ningali kituna mah. Tapi emak teh kudu inget. Apan pangna kuring tepi ka kieu teh. Tepi ka kudu ngalaman di bui. Taya lian alatan laku lampas si Atikah. Kaharti ku emak ge. Tapi kahayang emak mah nu geus mah geus wae jang. Da moal aya anggeusna.
Tong diinget-inget wae bisa jadi matak deui. Nyare kumaha bisa na poho. Kardana beki nyereng, bangun kahudang di nafsuna. Dirasa-rasa rai-poe teh, bet asa beki nyeri, beki ngenes. Taya bangsana iji dipangnircakeun ku pamajikan mah. Diseretu 7 kali ge asa moal ka kumah. Komo ieu digegeleuh ku lalaki pantar si Kardayat, dipisobat kalah ngalabongo. Sahanu teu cua, gemes, can nepi ka nya saak mah rarasaan teh can suka ati. Indungna teu bakal ngomong deui sieun anakna katutuluyan ka hudang amarah. Cik pamikirna, kanyerian ku pamajikan mah da memang eueuh ubarna. Anak geus poek teu beda ti seuneu hurung di cemplangan minyak bensin. Pudig-dig nafsu ngagugudug, matak pantes Kardana nepi ka kapoekan ge. Keur mah balik capek harita teh nyampak pamajikan busik urut make batur. Tapi da nafsu mah puguh nafsu, kitu ceuk gerentes indungna. Moal puasku diumbar. Nu dumuk mah matak nalikung kana diri. Da buktina tina alatan mahala Kardayat teh, Kardana nepi ka kudu ngarasa siksa panjara. Ari ayeuna can keneh puas wae. Indung anak tuluy pahanang-hanang nganteur lamunan sorangan. Di luar kadenge angin peuting liwat deui. Beki lila beki tarik ngagelebug, plak-plek-plok nebakan daun cau kawas nu kakeprok bari liwat. Guprak kenteng murag, baretek domba pating korejat di kandang, kawas nu disampeurkeun ajag. Cungungung sora anjing babaung ti lemburan pentas ditu, ditema ku sora kohkol, hawar-hawar ti balai desa. Jep deui angin teh leler. Kardana diuk sila tutuk bari mencetan tarang ku leungeun kenca. Kutan wani keneh ulamprang di urang si Atikah teh. Kenal kulit banget. Nyata karunya ningali kitu nama ka manehna teh Kar. Omong indungna leuleuy. Da sanggeus nampa surat talak ti maneh teh Atikah tuluy balik ka lemurna. Tapi ku indung bapana teh teu ditampa. Henteu ari disapa-sapa teu di aku anak mah. Ngan teu meunang nete-nete deui cenah. Bongan ngabibirang kolot. Nya tuluy disambat ku lanceukna dilebak ngampar. Tapi teu lila. Da bejana di dituna teh ngadon diraremokeun ka dulur dahuanana. Atikahna teu daekeun. Tuluyna ayeuna teh di bibina bari usaha ngaput. Nah sanes teras oleng pengantin sareng si Gejul cenah. Kateuing. Tapi da Kardayatna oge geus teu aya di urang ayeuna mah. Balik ti rumah sakit teh teu kungsi nincak heula lemburna. Ari eta make hayang tepung jeung kuring. Rek naon cenah lelewa si Atikah teh? Duh Kak, ari nyari tanah ka emak mangan hayang tepung heula we cenah. Rek menta dihampura. Pedah bareto meureun teu kaburu nyarita. Kata teu ari. Awewe kitu mah geus eueuh hampuraeunana. Ulah sok ngaleuweuhi nu maha suci anake. Indungna lo menggis. Keun wae ari moal ngahampura mah. Da itu ge moal maksa meureun. Omat, urang ulah boga rasa bener aing teu batur. Da puguh jelema mah bener soteh ari keur bener. Ninggang nincak disalah mah tara bener. Urang ge nya kitu matak disebut lautan hampura ge. Nya eta meureun nyirikeun yen hirup teh rea pohona. Asa can punah kuring mah. Taya bayana Kar. Tapi nya muga-muga we cenah ti urang teu meunang pangampura atuh mugi-mugi ti Gustina. Da anjeunna mah maha murah tur talanggung tingali. Kardana ngahruk semulung se. Kuring ge lain teh hayang ngahampura mah. Omong Kardana laun. Tapi hate teh keukeuh wae teh daek merean. Nyakeun wae cek mah oge. Perkara eta mah peun nyangakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Bobot pangayon timbang tarajuna mah kari kumaha anjeunna. Da ku saeyeuna ge katingalina mah manehna teh geus memehan teu tahan. Balukar tina boga talajak kitu teh. Rae-poe siga nu teu kendat digang gayung. Kardana teu nempas deui. Kalah nyang saya bari peupeureuman. Pok deui indungna. Mani geus ragas awakna teh. Nguluwut tayohna. Unggal ka dieu tara lat sumegruk bari nyuuh kana lahunan emak. Ngageuri saban tepung ge. Cenah batin-batinna mah geus teu werat ku melendang, tariking ku era. Rungkang-ringkang luwat liwat asa napak asa henteu. Ana tepung jeung nu wawu cenah mani asa teu beungetan. Ka dieu ge sok poe keneh datangna teh. Balik-balik mun geus magrib.
Indung nangarandeg heula. Sakapeung mah manehna teh bangun geus pondok harapan. Cenah batan diganggayong kieu mah asal leuwih hade puput umur, panjang ge ngangandar wirang, hirup geus taya pangaji. Tapi anaras ka anak, beureun sok leler deui ngageurina teh. Nyabongan sorangan. Kardana nempas. Ulah meubeut meulit karulian. Rumah saeun eta oge. Omong indungna deui rada tatag. Malah tungtungna mah nya kitu nyaritana teh. Cenah da geus dumuk teu cager ku handeueul. Ayeuna mah kari ngadago-dago salaki, sugan meunang keneh pangampurana. Atuh dina henteuna cenah ari geus kadengi ku sorangan mah teu panasaran. Gantung tinggi buang jauh pasrah lillah, tarima di kasalahan. Dina dug di mangsa teh, moal jadi angen-angen wae. Kuring mah lainna naon. Nyaram di tepungan teh nya eta ngingetkeun pikahareupeun nu jadi anak. Mangkaning budak teh awewe geura. Sok tada teuing eraeunana mun jaga teh. Parang miak geus sawawa, cawa aya beja ka emper-emper, yen pangna kolot papagatan teh baretonna cenah meureun pedah indungna kitu-kitu jeung si Anu. Bisa kumaha teuing ngarakacakna hati nu jadi anak. Nanggung wirang saumur-umur alatan perbuatan indung. Piraku teu hareudang hate kuring. Nu matak taya deui jalan iwal ti kudu disapih, ulah nepi ka nyaho di rupa indung. Indung Kardana ngaranjuk deui ngadengi caritaan kitu teh. Teu nyangkaeun anakna bakal matok dina gurat batu. Tapi ari pokna mah, Syukur atuh hidup geus ngeunteung ka hareup mah. Emak moal kudu hese papatah. Kardana ungeuk. Emak mah peupeujeuh teh Kar. Poma hidup sing rikip nyamunikeun Rusia. Mangka wijaksana nyaritana. Dan lajan diulah-ulah ge sakali mangsa pamanehna tinang tu bakal nalengteng nanyakeun indung. 1000 kali dipinding-pinding, 1000 kali dibuding-buni. Awal akhir mah tinang tu tepung. Da puguh aya paribasana. Pancuran mah tarapoho katampian. Tah, lebah dieuna mangka wijaksana di urangna. Nya eta nu matak rek dibawa ge. Dibawa. Indung Kardana kaciri ngagebegna. Nya, rek dibawa. Nenyo indungna cileumeut Kardana gancang neruskeun cenah da geus aya bulana kaluar ti pangbuangan teh. Sararak siruruk di kota, ayeuna mah geus meunang gawe di bengkel jeung geus boga panyewaan. Niatna geus gilig deui. Nincak deui lembur teh ngan ukur rek jokot budak. Tidinya mah paralun ulah diparengkeun kudu nete-nete deui. Teu kaduga cenah hari kudu pagiling gisik jeung nu wabuh mah. Da sahanteuna geus pada nyaho kuriak pada nanggap jadi bahan gogonjakan. Mana mending nyelongkeun maneh di nu rame, teu ditembongan mah piraku teu paroho. Indungna sirikna teu nyembah-nyembah bari ngahing-hing. Ulah ujang, ulah. Pokna. Jeung saha emak atuh ari nyai dibawa mah sing karunya ka. Teu didenge tayohna. Da sanggeus ngagayuh ka janari mah regayang wae budak nu keur tibra sare teh dirawu ku Kardana. Awakna dibulan ku simut kanal. Nanyok kitu indungna bati rampang reupeung. Ngok budak teh diciuman bari diusapan. Hulang-hulang tepuguh cabak, tungtungna top kana boneka, pek ditangkepkeun ka budak nu keur lulungu. Bismillah. Doakeun mak. Omong Kardana. Jurut kaburuan, bulan ngamprai, belenong, halimun peuting jingkrai kasiringkeun angin lirih, alam dunya ngamplang teu usik teu balik, cara nu keur sare tibra. Kardana ngungkug sajeroning mudun, leungeunna nu kenca dipake nahan tonggong anakna, bisi ngalenggak teu katande. Tapi lila-lila mah budak teh lilir, ret kana beungeut bapakna, neges-neges. Apa, cu? Omong Kardana, ngok dicium, leungeun budak teh tuluy meulit kana beuheung bapana bangun nu pohara sonona. Pek tatanggahan, panonna nu curileuk murelang mencerong bulan. Apa? Bulan teh nutur-nutur wae. Mohon. Alim dikantunkeun nya. Mohon. Miage alim dikantunkeun deui. Omongna bari nangkep beuki page. Moal geulis. Ngok dicium. Saur mama, apa nuju angkat bade lami pisan. Teu nembal. Tapi mama kin angkatna lami pisan.
Mia bobona sok sareng nini wae. Muhun. Mia mah bobona hoyong di bumi urang deui. Alim di bumi nini mah. Muhun. Di bumi nini mah apa tak aya, mama tak aya. Muhun. Mia nyaah ka apa? Nyaah, ka mama oge nyaah. Apa oge ka mama nyaah? Teu nemal. Apa oge ka mama nyaah? Ungeuk. Budak teh ngagelehe kana tak-tak bapana, ngaramusan ka meja bangun sugeman. Saur nini mama teu damang. Teu nemal. Aya nama tos damang? Atos. Mia mah bobona hoyong sarang mama deui. Teu nemal. Engke bobona bade di bumi urang deui. Teu nemal. Ayeuna mama nuju ngantosan. Teu nemal. Budak nu keur meujeunna telelel teh ari teu diwaro mah tuluy jempe. Pek cengkat bari neuteub neges-neges beungeut bapana. Nah, apa nangis? Pokna halimpu. Kardana sirikna teu ngarumpuyuk. Budak teh ditangkep bari digalentor. Anakna ge malik nangkep bari nyusup pokna. Mia ge nyaah ka apa? Ka mama ge nyaah.